Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Sunda. Dinten ayeuna abdi bade ngabewarakeun hiji kagiatan olahraga anu bade diayakeun di Kota Cimahi, nyaeta Cimahi Happy Fun Run. Wargi Cimahi lumpat bareng penuh kabagjaan. Dina raragam mieling milangkala ka-24 Kota Cimahi, pamarentah kota ngayakeun hiji kagiatan olahraga anu pastina rame sareng meriahna, nyaeta Cimahi Happy Fun Run 2025. Acara ieu bade dilaksanakeun dina poe Minggu kaping 22 Juni 2025 di mimitian ti isuk tabuh 5 waktu Indonesia Barat di lapangan Raja Wali Cimahi. Wargi ti segala kalangan, bau barudak, rumaja, nepi ka kolot, silih datang pikeun milu lompat bareng. Jalur lari dibagi menjadi 3 kategori, nyaeta 3K, 5K, sareng 10K. Jadi segalana bisa milih, nurutkeun kamampuhanana. Acara ieu dibuka ku Wali Kota Cimahi, nu nepi ka rasareueus kana antusiasme wargi. Anjeunna nyarios yen kagiatan ieu teh dengan saukur ngajaga kesehatan, tapi oge ngarekeutkeun tali silaturahmi wargi Cimahi. Salian lompat, aya oge stand kuliner tradisional, UMKM lokal, musik hiburan, jeung door prize menarik pikeun nu datang. Ieu acara teh jadi bukti yang Cimahi teh kota nu aktif, kota nu sehat, jeung pinuh ku semangat gotong royong. Cimahi Happy Fun Run 2025 pastina janten momen kabagjaan wargi Cimahi sarta nyiptakeun kenangan anu moal hilap. Abdi Prey pamit undur diri. Hidup sehat, hirup happy, hirup bareng Cimahi, hurip Sunda. Snow Music Studio.